Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng nu kasep ngaraja dewek bagian ka-14. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nya kitu deui anak buahna kabeh teu wani deukeut ka Juragan Sasmita jeung teu wani waka bertindak sabab can aya parentah. Ari Juragan Sasmita mah siga nu tenang pisan sakitu diriung ku kucubung bedil teh teu katempo gemper ngan tatangga-tatangga di dinya nu ngadaregdeg mah kabeh nempokeun ti kajauhan bari hate ngalapar menghariwangkeun ka Juragan Sasmita. "Endanter, hayo jawab, apa kue mau menyerah atau cari mampus, ha?" Kolonel Panhutan nanya deui siga nu teu sabar. "Montong sesentak bule," kula si Sasmita. "Moal jol nyerah pasrah diri kawalana. Benar aranjeun marawa bedil." "Ya si Sasmita teu sioneun. Sanajan kudu ngalungsar teu nyawaan, si Sasmita ikhlas asal keur ngabela babeneran jeung keadilan." "Hahaha, kue mau cari mampus ya? Awas, sekarang juga nyawa kue kukirimkan ke neraka." Tempas Kolonel Panhutan bari celak narik palatuk pistolna terus dilelempeng kana beuteung Juragan Sasmita. Telila jeleger pistol teh dibekaskeun, pelorna cepat nyerepet rek ngarah ka Juragan Sasmita. Barang jeung ngajelegerna pistol Kolonel Panhutan, Juragan Sasmita luncat ka luhur nyingkahan. "Hiang," sora pelor ngaliwat handapeunana. Cepat lir kilat Juragan Sasmita geus aya hareupeun Kolonel Panhutan. Jebro disukuna najong kana beungeut Panhutan. Curalit bro Kolonel Panhutan namro. Waktu ku Juragan Sasmita rek dipindo manehna nembak deui ka luhur. Ceger. Kalayang Juragan Sasmita luncat deui nyingkahan. 2 kali ditembak, 2 kali molos teu kabeunangan. Puguh Kolonel Panhutan beuki nafsu teu nyangka mun musuhna teh bisa luncat sakitu cepetna, korejat manehna hudang. Ceger deui nembak tapi tetep Juragan Sasmita salamet, malah geus aya di sisi jalan. Atuh berebat ku para soldadu di berik. Ceger, ceger suara tembakan ting jeleger matak paur nu narempokeun. "Paldom, Paldom, ayo tangkap, jangan dikasih lolos lagi ya." Kolonel Panhutan merintahkeun ka anak buahna sangka newak Juragan Sasmita. Cereng, nurek ditewak teh ngajelang ka kenca sebrut ku 2 soldadu diserang. Bayonet nu dina tungtung bedil teh ditojoskeun dipake ngarah kana awak Juragan Sasmita. Tapi lain ge Juragan Sasmita mun kudu nyerah ku rupa kitu mah ngan sakilat ngiwar deui. Beri leungeun dipake newak bedil si soldadu. Gabret dibabuk sukuna. Burengkal bluk 2 soldadu rubuh sakaligus. Sebrut deui nu 2 narajang ti tukang maksudna rek ngabongohan tapi Juragan Sasmita leuwih waspada. Kesit malik beri dongko sedeng ramona dipake nyodok angan musuh. Huak! 2 soldadu ngarengkog teu miceun kasempetan deui keur kitu teh terus dibabuk ku siku. Trok! Bangkieung 2 nana ngabangkieung terus undur deui ngajauhan. Mireungeuh diserang ti unggal juru teh Juragan Sasmita jadi rada marah-mir. Rubuh musuh teh kenca geus nyuruntul deui nu ti katuhu. Beres nu ti katuhu geus narajang manten musuh nu ti tukang. Ari rek dijauhan geus sidik matak bahaya sabab ngeunahkeun keur walana ku jarak hanggang mah bisa ngabedil laluasa. Kusabab kitu sanajan ripuh ge Juragan Sasmita satekah polah ngalawan, sakabeh ilmu panemu jeung pangabisana teh digunakeun keur ngabela kasalametan. Tapi ari musuhna loba kitu mah teu bodo oge Juragan Sasmita kawalahan. Beuki lila tanagana beuki ngurangan napas geus mimiti renghap ranjug ari nafsu mah puguh gede kabina-bina. Ngan tanaga teu ngeudinan maklum Juragan Sasmita teh geus sakitu kakolotanana, nempo warugana oge geus sakitu rompona. Karawak leungeun Juragan Sasmita ditewak ku salah saurang soldadu. Karawak deui nu sabelahna aya nu ngajewang. Waktu ku se soldadu rek ditangkap, Juragan Sasmita miheulaan obah. "Heat!" cenah
ngagorowok ngan sakali bantingan si soldadu teh nangkuban nyium taneuh teu kanyahoan nu ti gigir aya nu nyabet ku gobang lap dongkok kapigelang musuh ditewak sedang leungeun nu hiji deui dipaken ewak cangkeng musuh belawar teh dibalangkeun ka hareup puguh teu katulungan. Si soldadu terus ngoceak bari beungeut muringis sabab gobang nu dicekel teh geus malik ngagabras kana beuteungna purial getih kaluar mah seuhan awakna. Nah atuh waktu Juragan Sasmita rek malik teu kanyahoan Kolonel Panhuten nembak ngabongohan ceger. Aduh, cenah Juragan Sasmita ngarahuh bari leungeunna nyekelan dada horeng dadana kabeunangan getih oge ngucur kaluar maseuhan kana bajuna. Ku Kolonel Panhuten teu diantep gancang ku manehna dipino ceger sap pelor asup kana beuteung Juragan Sasmita atuh sorontod wae nyolontod kawas nu salaton beungeut muringis nahan kanyeri sedang awak mimiti ngelepar nu akhirna rumpuyuk wae ngarumpuyuk terus rubuh nang karak bengkang. Sekarang kue mau apa, ha? Coba bangun kalau memang kue jago, ha? Sasmita, jam ini ajal kue datang, Kolonel Panhuten bari semu ngabarakatak manehna terus nyamperkeun nya kitu deui anak buahna milu ngurilingan ngariungan Juragan Sasmita. Juragan Sasmita semu nu ngaprek ngomong ge maneh hese dati koro geus nyelek sedang getih beuki loba nu kaluar terus ngabayabah ka handap. Sekarang kue mesti mampus. Buat apa kue hidup kalau mau mengacau negara? Kue seorang pemberontak, mesti ditembak mati, cek salah seorang anak buah Panhuten. Boleh bunuh. Mariam, iya bapak, Mariam. Juragan Sasmita semunu ngapen pisan beungeut muringis racun pelor geus ngaruksak di jero beuteungna. Sosol saja sekarang Mariam ke neraka, Ini kue beri hadiah. Cuk Kolonel Panhuten bari caklek pelatuk pistol ditarik ceger di sana. Pelor nyerapat karena sirah Juragan Sasmita atau Juragan Sasmita ngagurubug getih muncrat tina sirah. Suku jeung leungeun kekejetan tapi masih keneh kuat nyarita. Anjing, bule binatang, awas, rakyat Indonesia akan mengadakan perhitungan. Bule ingkah tidieu sia. Bule. Kue masih berani menghina? Apa kue masih belum cukup, ha? Nih kue beri lagi butir minjo buat anteri nyawa ke neraka, Kolonel Panhuten batawa ras-rasan pisan Juragan Sasmita nu geus sakitu ripuhna teh terus ditembak deui. Ceger tilu pelor asup kana beuteung Juragan Sasmita. Allah. Les wae Juragan Sasmita ngalepaskeun napas nu panungtungan. Jiwa perlaya dibinasa ku walana si penjajah biadab teu nyaho prikamanusaan. Sudah, biarkan saja biar diurus sama orang-orang di sini ya. Ayo semua siap untuk pulang. Kolonel Panhuten geus tetela musuhna binasa mah terus we ngejakan balik ka anak buahna. Celakana mobil terus ngadius bari mawa hiji soldadu nu korban sanggeus Kolonel Panhuten jeung anak buahna jauh. Kakara tetangga-tetangga di dinya daek nyampurkeun kabeh gupgap nempuan kana mayit Juragan Sasmita. Loba oge nu milu sedih malah nu ceuri kawas budak ge aya komo ari awewe mah da ipis bibir. Kumaha yeuh ayeuna? Ceuk Mang Mamat nanya ka sakabeh tetangga-tetanggana. Urang kurupkeun we di dieu. Saha ini bakal nguruskeun ari salianti urang tetangga di dieu mah. Apa Juragan Sasmita teh aya wargi-wargina? Timbal Jang Aban. Perkara biaya mah kumaha lamun harta banda kagunganana nu ayeuna aya digunakeun. Nah satuju kinten-kintenna. Setuju, tembal nu sejen rampak.
harita keneh mayit Juragan Sasmita dikurebkeun ari harta banda ditinggal nama terus pada ngajaga ari sabab keur bagian saderek Juragan Sasmita nu aya di Sumedang nyaeta nu ngaran Bapak Rahmat. Engke oge Bapak Rahmat teh bakal didongengkeun tur bakal ngalalakon sabab bakal merkarakeun terus tur bakal Malik Bentrok jeung Asep Parman si Raja Dewek teh. Urang teang lalakon anyar nyaritakeun hiji kulawarga nu aya di Jalan Raya Daenles, hiji kulawarga tohaga nu geus moal bireuk deui keur urang Bandung mah nyaeta kulawarga Juragan Bratamanggala. Ari Juragan Bratamanggala teh hiji jalma nu pasagi dina pangarti lekat kana agama ku sakabeh pada ngahormat pada ngajenan sabab ku sifatna nu eueuh cawadeunana. Kasasama tu waleh someah kasahandapeun tara agul asa aing katambah resep talang tulung tala lebar barang bere teu owal ku rejeki komo keur nulung nu teu mampuh mah geus teu kudu dicaturkeun. Ku sifat-sifat anjeunna kitu sakabeh jadi era tur hormat ulah boro bangsa urang dalah Walanda ge teu wanieun kasar ka Juragan Bratamanggala mah. Kocap dina poe harita Juragan Bratamanggala keur aya dina kaprihatinan rehna kalengitan ingkang putra bebejana mah rek lalajo ka pasar malam tapi geus 2 peuting jeung harita can balik keneh puguh hariwang lain nu lumayanan komo ieu anak awewe tur sadua-dua. Para badega ditugaskeun nguriling neangan tapi balik nyamos eueuh nu bisa manggihan atuh Juragan Bratamanggala beuki hariwangeun pisan. Maklum anak awewe sok sieun kumaha onam saleuheung anak lalaki hariwang ge moal hariwang teuing. Ari putrana teh nyaeta Den Rukiah jeung Den Sutina nu geus kabandang ku Asep Parman. Berang peuting Juragan Bratamanggala jadi teu ngeunah cicing hate teu boleh hariwang ka anak. Harita ge Juragan Bratamanggala teh keur aya di tepas hareup bari ngaharuk ngalamun kurunyung Mang Dana nyaeta badegana nyamperkeun mere laporan. Da Mang Dana teh tas balik nguriling neangan Den Rukiah jeung Den Sutina ngan teu kapanggih. Kumaha? Nak, panggih henteu laratanana. Mana awi Juragan teu aya, ku abdi tos diubara ka mana-mana. Kawetan dugi ka ujung Berung, ka kulon dugi ka Padalarang, ka kalerna dugi ka Lembang, ka kidul ge dugi ka Majalaya. Ku abdi teh ditataroskeun ka unggal-unggal RT, RK, nanging Den Rukiah sareng Den Sutina teu aya. Tembal Mang Dana. Kamarana atunya Rukiah jeung Sutina teh. Kuring masuk sieun aya nu nyulik we. Tembal Juragan Bratamanggala. Nya mugi-mugi we atuh Juragan. Den Rukiah sareng Den Sutina teh aya dina kasalametan teu aya kuciwana sarengna deui abdi moal bade pondok Pengharapan sanaos tos cape milarian sanaos tos kaubak ieu Bandung nanging kanu sanes ku abdi dipilarian deui sateu acana kapendak abdi moal liren milarian. Tembal Mang Dana nembongkeun kahadeanana atuh nyeh Juragan Bratamanggala imut pok wae bari netep. Syukur atuh. Ari Dana boga niat kitu mah kuring percaya pek iraha rek indit deui neangan jeung ka mana rek neangan teh. Kakulon we Juragan mung duka di Cianjur, duka di Jakarta mah abdi teu tiasa ngayakinkeun dari ditaroskeun kanu tiasa mah Den Rukiah sareng Den Sutina teh aya di kulon. Mudah-mudahan we atuna sabaraha perlu ongkos 500 ge cekap rupina Juragan nanging sawios enjing we sakantenan meos. Tembal Mang Dana bener-bener rek bela kadudunganana teh. Pek atuh ayeuna mah gerang ngaso heula cape meureun sapoe jeput ku kurilingan. Koloyong Mang Dana undur ka tukang ari Juragan Bratamanggala mah tetep ngahulang hate beuki ngarakacak nu dipake hariwang teh sieun Den Rukiah jeung Den Sutina aya nu maling heug di Rogahala. Juragan Bratamanggala terus ngalamun cul udud cul opieun keur kitu kurunyung aya hiji lalaki kira-kira umur 40 tahun asup ka pakarangan. Ku Juragan Bratamanggala ditetep disidik-sidik tetela kakara panggih harita.
ku sareret ge ku Juragan Bratamanggala geus kajudi yen eta lalaki teh keur aya dina kasusahan horeng nya we manehna teh Mang Sogot teh. Ari maksud Mang Sogot teh rek nyiar pagawean ari di Ciberem mah manehna geus embung ari sabab sieun ku Asep Parman jeung ongkoh imah jeung segala raja kaya Bapak Rukmana teh geus ditatawarkeun rek dilelang ku Asep Parman. Kusabab kitu Mang Sogot terus ingkah tidinya mimiti kakaler teu meunang pagawean terus kakulon eueuh lowongan nya akhirna nepi ka asup ka bumi Juragan Bratamanggala susuganan ditarima jadi badega. Punten Juragan, ceuk Mang Sogot bari rengkuh hormat. Badega saha? Tembal Juragan Bratamanggala, sanajan kasahandapeun oge anjeunna teu weleh hormat, ret deui netep semono hayang sidik pisan ka Mang Sogot teh. Sumohon bade nepangan we ka juragan ieu, abdi teh. Sok atuh. Ka dieu. Tembal Juragan Bratamanggala nitah Mang Sogot unggah ka tepas. Sabios Juragan, di dieu we abdi mah. Tong era-era sok unggah. Juragan Bratamanggala maksa atuh era-era oge Mang Sogot terus ka jero gek diuk dihandap. Di dieu atuh dina kursi. Cekap Juragan, cekap. Mang Sogot bet jadi era ku Juragan Bratamanggala jep sakedapan mah jempe song Mang Sogot diasongan rokok. Pelenyun Mang Sogot ngarokok beri semua nikmat malum geus lila teu manggih rokok. Diasongan teh mani dolog. Saha Mang teh nuti mana teh sareng naon pamangsudan teh? Juragan Bratamanggala mimiti mariksa ka Mang Sogot. Upami percanten mah abdi teh ti Ciberem nu nyarebut maka abdi teh Mang Sogot. Ari maksad teh aya sanes mung bade ngiring kumawula ngiring ngadamel di dieu menawi bahan katampi sun. Jadi ngaran teh Mang Sogot. Larasun telepat. Maksud rek neangan pagaweannya. Semohon. Juragan Bratamanggala imut bari netep ka Mang Sogot hatena karunyaeun bari jeung bener badega aya tiluna oge. Tapi ari nempo kaayaan Mang Sogot mah Juragan Bratamanggala jadi karunyaeun atuh pok wae nyarita bari dibarengan ku paroman anu marah mai. Mang Sogot sebenarnya mah dikuring ge ari pagawe mah geus aya tiluna. Kabeh nganggur sabab da puguh lain di pabrik lain di toko gawe ogengan sagawe-gawe di imah paling mun usum panen atawa usum ngebon tapi kuring oge muarek tega kuring karunya ka Mang ku kuring ditarima tapi kuring teu maksud ngabujangkeun nya kitu deui Mang ulah boga rasa ngadunungan di dieu mah urang hirup bebarengan da kabadega nu tiluan oge kuring teh kitu tah kitu Mang pek heula pikiran ku Mang nah sanggup atawa henteu ari pokona mah sangkan beres ulah aya kateungeunah di akhir sok bisi Mang kaduhung kunaon cenah teu dijamin sacukupna kunaon cenah dilalaworakeun tah ulah nepi ka kitu dari perkara itu ieu mah kuring oge ngarti piraku ka Mang ngantep. Ngadenge kitu teh Mang Sogot bungah ka bina-bina bungah dumeh bakal boga dunungan nu sakitu bageurna jeung sifatna oge teu ngahina atawa ngabedakeun darajat. Juragan Bratamanggala mah sarua jeung Bapak Rukmana jenatna sarua bageurna sarua ngahargaanana. Juragan kangge Mang mah teu aya emutan kadinya ku parantos ditampi ku juragan oge. Mang teh bingah. Mang nuhun juragan nuhun. Mang Sogot marah mai mun teu dicarek mah hayang ngarawo sampean dunungan. Syukur atuh ari Mang sanggup mah kuring teh moal keung teuing meureun ayeuna mah. Dupi juragan istrina teh teu aya kitu. Mang Sogot mimiti rada conggah. Apan geus aya 3 taun ayeuna oge kuring teh keur meujeuhna susah jeung bingung. Nyata atuh Mang aya-aya wae pika hariwangeun teh. Kumaha kitu juragan? Kuring teh boga anak 2 awewe wungkul, nu hiji Rukiah, nu hiji Sutiah. Tapi ayeuna leungit teu puguh laratanana, badega nu tiluan geus ngaprak ka mana-mana. Tapi anak kuring teh can wae kapanggih.
Ari mimiti nama Rukiah jeung Sutiah teh ari diit lalajo ka pasar malam. Harita oge kukuring teh dicarek tapi maraksa nya akhirna mah kukuring oge diidinan. Nepi ka tengah peuting can baralikan isukna eueuh wae teuing kunaon-kunaon mah kuring oge teh bisa mastikeun lamun aya nu nyulik mah pira aku teu ngalawan komo ieu di pasar malam loba jelema lamun ngahaja ingkah ti imah naon dipake sabab da ti baheula nepi ka sagarede kitu teh can pernah dicarekan sumawana diteunggel mah jadi matak bingung ka kuringna oge mang. Juragan Brata Mangkala bari ngaharuk semunu sedih pisan pasemon oge jadi ngariwet nguyung. Mang Sogot ngadengikeun bari hate milu sedih jeung milu manghariwangkeun ka Enden Rukiah jeung ka Enden Sutinah. Eta Enden Rukiah sareng Enden Sutinah teh parantos gaduh tunangan teu acan? Tanya Mang Sogot bet kawas detektif talete tatanya. Nyeta henteu bebarengan jeung lalaki oge kuring mah can ningali kabumi saderek-saderekna panginten juragan. Geus kaditu ka dieu diteangan tapi eueuh teu kaharti mang. Sok hariwang aya nu begat di jalan we gan. Hawa tos teuing nya da upami mang tos terang ka Den Sutinah mah sareng ka Den Rukiah mah abdi getang tos ngiring milarian. Keun wae mang mah teu kedah milu neangan sabab di dieu eueuh deui sasaha. Upami dilaporkeun we atuh ka polisi kumaha juragan? Rupina mah tiasa enggal-enggal kapendak sanaos leres dicana ku penjahat ge tangtos ari ku polisi mah tiasa kasilidik. Poe eta keneh mang kukuring teh geus dilaporkeun ka polisi jeung tentara. Jangjina mah sapoe dua poe ge cenah Rukiah jeung Sutinah teh kabawa balik. Penjahatna bisa katewak tapi buktina nepi ka ayeuna eueuhna naon. Komo ieu Kolonel Panhoten nu boga kawasa ari kana perkara kitu mah manehna hare-hare mun soal para pejuang sok digede-gedekeun katode lah saeutik oge sok terus maehan apaan kamari teh Tuan Panhoten teh geus ngabinasa urang Cibuntu pedah manehna teh minta pertanggungan jawab da anak Kolonel Panhoten teh maehan anak manehna di Pasar Baru mun teu salah mah ngaranna teh Mariam. Juragan Brata Manggala nerangkeun puguh Mang Sogot ngaranjug sabab manehna ingat keneh ka Mariam mah tapi Mang Sogot teu wani tanya sabab hariwang katutuluyan ngobrolkeun urut dununganana. Awatos teuing nya gan. Nyaeta mang ayeuna mah urang teh beuki digencet pisan ku walanda. Nu bener ge jadi malik cilaka tapi ari urang mah da puguh rakyat teu perlu ikut campur pipilueun. Juragan kenal sareng Kolonel Panhoten teh puguh we da manehna teh sok ka dieu ngadon dahar ngadon ulin poe Minggu sok ka dieuna teh tapi tara unggal Minggu ka kapeungan. Hoyong terang abdi magan nu kumaha pangkat kolonel teh. Engke gara mun manehna ka dieu mangge bakal nyaho ayeuna mah pek we gara babenah tuh di ditu we mang mah di kamar tukang. Mangga juragan tempel Mang Sogot barijung cengkat terus nuturkeun ka tukang. Tah kamar ieu we mang. Mangga juragan. Ti mimiti poe eta Mang Sogot terus cicing di Juragan Brata Manggala digawe getol jeung tara kudu dititah. Puguh ku Juragan Brata Manggala ge beuki dipikanya nya kitu deui Mang Sogot beuki betaheun. Untung cenah ganti dunungan teh teu ngarumas sabab Juragan Brata Manggala sipatna teu beda ti Bapa Rukmana. Bageur tur ngajenan ka bujang teh teu cara-cara nu sejen-sejen. Malikan deui carita Asep Parman pamiarsa ti mimiti riributan jeung pansenik Asep Parman jeung si Loreng teu ingkah ti panyumputanana. Nya kitu deui Enden Rukiah jeung Den Sutinah oge milu cicing di Asep Parman ari hate mah puguh hayang balik. Da inget wae kanu jadi bapa. Tapi rada berat cenah ari kudu ninggalkeun nu kasep mah sok sieun terus teu panggih deui.
puguh kerase Parman mah metak bungah nakeran sanajan cicing di leweng oge teu keeng teu sieun sabab boga cocokan nu bisa nyugemakeun kana hatena. Berang peting tara kaluar ti sawung peting sare berang ocon jeung dua mojang nu sakitu gareulisna. Ngahekok wae di kamar teh lain bobodoan kaluar soteh ari rek kacai atawa rek dahar. Si loreng ge sarua bungah gawe ngagalentoran Surya mah nyeranda kolot kalapa boh si loreng boh aseh Parman geus teu era deui ditempokeun mun indahoy bareng indahoy mun sare bareng sare asese cenah pada boga layan. Geus 3 poe dua peting Den Rukiah jeung Den Sutinah ninggalkeun imahna sorangan. Duanana geus bener-bener kaedanan ku ase Parman. Nepi kalat poho kabalik cicing di leuweung bet jadi betah abong deket jeung nu kasep. Tapi sanajan sakumaha geunahna sugemana ge ari hate mah tetap ingat ka bapa, tetap hayang balik heula datang tu cenah nu jadi bapa teh bakal dedepeun, bakal melangeun. Geus kacipta ku maranehna ge kumaha riweuhna hate Juragan Bratamanggala. Waktosna kabujeng se pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.